Dina bahasa Sunda jatuh disebutna gebis atanapi labuh. Tapi dina makena sabenerna aya spesifikasina. Saperti tijalikeun hartina labuh kasaleo. Aya deui labuh ti jolongjong. Hartina naik turun tangga siga nu rek labuh. Terus budak leutik keur diajar leumpang siga nu rek labuh disebutna titiliktikan. Oge jelema dewasa anu keur leumpang siga rek labuh tapi terjadi disebutna titotolonjong. Terus sapertina aya budak awewe keur leumpang sukuna nincak rokna disebutna tikudawat atau tikarijet. Aya deui jalma mun labuh saawak-awak disebutna tigedebut tigedebru. Lamun jelema labuh tina tempat anu dengdek disebutna tigolosor, tisorodot, tigorolong. Jalma labuh kana cai atanapi kana balong tigejebur, tigujubar. Jalma labuh tina tangkal kalapa disebut ragrag. Kalapana labuh tina tangkal kalapa disebut murag. Terus labuh sukuna abus kana lombang disebut tiporos atau tigebros. Labuh kahareup ti kusruk, labuh katukang ti jengkang, labuh ngacleng ti jungkel, labuh sirahna ti heula ti jungkir, labuh tina tangkal bari gugulantungan ti gurawil, labuh bujur ti heula kana lantai ti soledat. Tapi lamun bujurna teu keuna lantai disebutna ti sereule.